Aya rasa nu moal kapanggih di kota, isuk-isuk di gunung bari goyam-gayam cemilan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadikan orang tengges pada beres sarapan terus lanjut ka dieu. Sakalian mawa cemilan ejeng gayemen guys. Karena di mate emang aya stok cemilan lumayan loba. Jadi sakalian dibawa ka gunung. Ieu teh salah sahiji produk cemilan favorit urang. Nyaeta cemilan keripik pisang prilly. Cemilan ieu teh bener-bener cocok pisan dihakan di segala suasana. Arek di imah, arek di cai, arek di leuweung, pokona mah sagala cocok weh. Nah, ieu teh salah sahijina ku urang dibawa ka gunung, ame bisa menikmati keindahan alam semesta bari sakalian barang gayem. Selain keripik original, ieu teh aya ngaluarkeun varian anyar nyaeta keripik coklat. Ari sugan teh urang doang nu resep karena emang beuki si horeng budak oge resepeun euy. Untuk keripikna aya di keranjang kuning tok-tok. Asli si ini mah bener-bener isuk-isuk teh menikeun ku sejuk. Leuwih cocok deui kuduna bari ngocekeun kopi. Bakalan amenyoh kadinya lah.